sarangku admin Dongeng Sunda Malanggang. Jangan lupa subscribe, like, Dan komen. Saya kru admin Dongeng Sunda Malanggang. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Mugia rahmat sareng hidayah Allah salawasna aya dina kahirupan urang. Hayu baraya brung Ya, kita teman Malanggang mendongeng. Apa dongeng? Brung Ada si laing yang sujang ngalalakon ya secapek ngalon eleh ku titit. Ingat cek madropi semunu manghanjakalkeun tah terus ayeuna rek naon si laing ka dieu tanya ki madropi mitra kaum dangu barapat koman dicaritakeun pamaksudanana nyaeta rek nyoba tatap deui sugan jeung sugan bakal menang deui endog sakti ti Kanjeng Ratu. Ya ujang teu bisa yang cek aki kuncen nyaram hor nah teu bisa ki kurang teu bisa sabab pada tulan di dieu mun jelema atos hasil ulah coba-coba menta deui akibatna lain hasil tapi bakal cilaka sabab eta teh sarakah kasupna sujang. Aduh kutan kitu ki nya sujang oman semuhan jelu atuh teu dililakeun deui akhirna pamit ka Ki Kuncen rek mulang deui ka imahna. Dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu di tengah jalan mulang oman ngajanteng hatena mimiti tagiwur piraku aing kudu balik ka tama asa teu mungkin sabab tangtuna midah geus ngarap-ngarap aing datang mawa hasil anu mucekil ceuk oman na jero hatena ras ingat ka pasir oray nu aya di Gunung Tangkorak teh hiji tempat pamujaan tempat pikeun jelema menta pakaya ku jalan singkat nya kadinya weh akhirna oman mutuskeun sejamuru kadinya geus teu paduli yen eta teh jalan anu salah geus teu malire yen di mana-mana oge ari munjung mah kudu aya wadal nu kudu disebakeun. Alah kumangke wae da balangsak mah teu karasa ku batur ceuk pikir oman waktu harita kamiskinan ditambah kanyahna kanu jadi pamajikan ngajadikeun dirina poho kana segala rupa piwuruk guruna basa masantren baheula tina hal bag-bagan agama nu disarepna salila genep tahun waktu di pondok pasantren ayeuna puyar gara-gara ku haliah dunia. Akhirna leos weh oman lempang ngajugjug ka pasir oray nu aya di wewengkon Gunung Tangkorak.
Mitra kaum dangu kalayan teka catur di jalana kira-kira jam 5 sore oman kakarak nepi kawawengkon Gunung Tangkorak. Di papag gosara tonggaret nuting jerit patembal-tembal di barengan kuting geleberna lalai jeung kalong nuges kala luar rek neangan bubuahan naon wae nu kapanggih. Dina kaayaan kitu oman terus lempang temalire kana kaayaan di sabuleunana nu caneom geuman. Akhirna dina wanci sareupna oman tepi ka oge ka wewengkon Pasir Oray. Eueuh kuncenan wewengkon eta mah. Kaayaan di dinya leuwih geuman deui kusabab hawa angker mimiti karasa. Rai bulu punduk oman ting puringkak. Tapi saeutik oge oman teu ngarasa gimir dikuatkeun ku tekad anu geus buleud manehna terus lempang ngadeukeutan guha pamujaan nu aya di mumunggang Pasir Oray nu caneom pikasieun. Barang geus tepi kanu dimaksud supaya oman asup ka jero guha. Geus aya di jero guha ku sewal ngaluarkeun senter nu memang ngahaja di bawah timahna. Bray senter dihurungkeun breh weh kaayaan di jero guha teh acak-acakan. Jeung mata keung pikeun jelema nu borangan. Salengseng ka ambeu bau hanyir nyulusup asup kana liang irungna. Di sakuriling guha loba tulang jeung tangkorak jelema. Malah aya oge mayit nu masih weuteuh keneh nyambuangkeun bau bangke nu mantak mural kana hulu angan. Letah eta mayit geus ngelel panonna molotot. Mitra kalayan teu malire kana naon-naon nu aya di jero guha. Sanggeus manggih tempat nu rada mernah gek oman diuk sila bari sidakep. Pok manehna sasambat kanu ngageugeuh eta tempat. Sampurasun nu ngageugeuh ieu tempat. Sim abdi oman ti legok nyenang. Sajang adeus ka salira nu kawasa dieu patempatan. Cek oman mimiti sasambat. Jep kaayaan guha jadi jempling teu kadenge nanaon. Sora lalai ngadak-ngadak caricing pon kitu deui sora jangkrik. Oman nyambat sakali deui bari ditungtungan ku ngahadirkeun. Sampurasun kanu ngageugeuh di tempat. Sim abdi oman ti legok nyenang sajang adeus ka salira nu kawasa dieu patempatan. Hadir. Cacap oman sasambat heab kaayaan jadi ngadadak robah panas. Matak bayung yang nyaliara kana awakna. Dibarengan ku suara anjing nu babaung ti luareun guha. Riog-riog guha karasa eunder. Seok gelebug suara angin ting sareok ting gelebug. Mitra kaum dangu oman nu geus buleud patekadanana nyaksian kaayaan kitu teh tetep tenang. Pesenghul tina taneuh guha kaluar hiji makhluk jangkung badag. Bukna gondrong ting parengkel jika jelema nu geus lila tarasa angir. Huntuna ompong sawareh tapi aya dua sihung nu nolol pikasieun. Pok eta makhluk ngomong ka oman. Hei manusia, cek eta makhluk bari molotot. Panon nu bolotot mencerong ka oman sorana. Rada cempreng tapi handaruan matak coplok kana jajantu. Rek naon andi ka kumaha didatang ka ieu tempat? Rek sosoroh kojor lain ha. Cek eta makhluk ditungtungan ku seuri manilalenggakan. Nyanggakeun sembah bangga baktos ka salira panjenengan Gusti. Oman ngomong bari tetep tenang cedok nyembah 3 kali. Kadongkapan abdi ka dieu maksudna hoyong nepangan ka Kanjeng Ratu nu kawasa dieu tempat. Cek oman bari cedok nyembah deui. Manusia pasti andi kasarasa hiji manusia nu hayang beunghar. Sumuhun aras pisan pangarsa. Manusia
geus kajudi manusia. Andika salah sahiji manusia nu hayang beunghar tapi embung usaha seperti itu tuh bangke-bangke nu teu guna tuh nu geus kojor ayeuna. Ampun kaulah non pangarsa, jisim abdi ka dieu sanes maksa drek serah kojor tapi hayang beunghar. Kari gitu mah tapi samemeh Andika bisa nepungan ratu kaula. Andika kudu bisa heula ngelehkeun kaula kusabab teu gampang manggihan nya ratu teh, teu gampang. Maneh kudu gelut heula jeung kaula salaku panjaga dieu tempat. Kaula teh pati mun Andika menang gelut tangtu Andika bisa papanggih jeung Nyi Ratu. Tapi mun eleh Andika bakal sanasib jeung jelema nu teu jauh ti Andika, bakal juga mayit nu araya di jero guha. Ngarerel alatan dicekek ku kaula, dicekek. Mitra kaum dangu tapi lantaran oman geus panceg pamadeganana jadi tegimir nyang hareupan makhluk nu sakitu pikasieun rupana. Leuleui keudeu pok mehna ngomong, mangga Gusti pamiasta syarat nama ku abdi tampi. Dadah pangapunten ka Gusti pami abdi ku mantun ngalawan ka saira Gusti. Ceuk oman bari leungeunna dirapetkeun terus diacungkeun jiga nu nyembah. Eladalah wanian ka kaula. Hayang modar ngora-ngora jiga ne budak. Ya rasakeun penyakit ti kaula ya. Cik eta makhluk bari seak narajang huntuna nyangereng jiga anjing direbut tulang. Leungeun duanana dikahareupkeun kuku-kukuna sareukeut hideung teh beda ti kuku heulang rek ditojoskeun kana beheung oman. Hea wus angin ngajius marangan panarajang eta makhluk. Nempok itu oman teh cicing jung manehna nangtung tuluy ngawangun kuda-kuda rek nyiapkeun jurus nu beunang guguru basa baheula keur mondok di pasantren. Nu dikombinasikeun jeung jurus lainna barang panarajang eta makhluk geus rek tepi kana beheung oman, rikat oman ngagiwar ka kenca. Bari beheungna digilekeun saeutik ka handap, terus ka katuhu plos weh serangan eta makhluk nyekek angin. Eta makhluk rada reuas oge nempo serangan anu nyamos, da biasana mah tara gagal. Sabot eta makhluk rada ngahuleng tetarangke oman malik nyerang. Leungeun kenca oman nyangkerem kana bobogan eta makhluk kireuwah di badol satarikna. Wadaw! Goak eta makhluk ngagoak, dayagdag ngadayagdag laju nyolontod ka hareup. Tetatapas ini deui hiuk seak jebrod peureub katuh oman dipake mapag careham eta makhluk. Wadaw! Tobat! Eta makhluk ngajerit awakna ngabangkieung ka tukang. Laju nyiapkeun deui seranganana. Kalayan sakilat saburut eta makhluk narajang deui ka oman. Rasakeun sia ieu manusia. Mitra kaum dangu nu jogol begalan pati antara oman ngalawan panjaga guha pasir orai masih lumangsung samalah beuki rongkah we tarung teh. Panjaga goha anu ngakukeun patih ieu ngarasa wirang lantaran geus ngarasa kabungohan ku jelema. Amarahna beuki ngagedur katempo tina sorot panona anu semuhurung. Bari rada muringis nahan kanyeri alatan siki kanjutna beunang dicangkerem ku oman. Katambah huntuna coblok hiji lantaran carehamna beunang oge katonjok. Samemeh ngayakeun deui serangan pok makhluk eta ngomong bari ngagerem.
kurang ajar andika manusia rasakeun ku andika pangwales di kaula ya cek eta makhluk ngomong kitu na teh bari saberut narajang deui ngan ayeuna mah teh jiga tadi leungeun katuhuna ka hareup ngawangun posisi nyekek sedengkeun leungeun kencana kaluhur ngawangun posisi nyakar jurus nyekek bulan nyakar panon poe hampang atuh tama gerentes Oman nu memang nages apal karena segala rupa jurus kaulinan bela diri tinu ieu mah Oman kungsi maguron ti paguron silat ekek pae nu aya di lemburna salian ti pasantren oge loba jurus-jurus silat nu geus kapiboga ku dirina di antarana ulin sera cimande cigondewa cikalong bek si pamonyet pamacan kelid selap buang kelid tungkup selup timpah sabelah teke tampa teke purlit batakan guaran selup tilu selup lima jeung rea deui jurus sejena nu geus kapiboga ku Oman ku kituna prung maksud teh ku kituna Oman teu gempeur basa nempo panarajang musuh nu nyaberut lir ibarat angin puyuh bari tetep panjeg taki-taki serog suku kencana ngajajak saeutik tapi rada nyangigir ka hareup sedengkeun suku katuhuna ka tukang awakna rada doyong ka kenca leungeun katuhuna ditempatkeun digigireun cangkeng katuhu nu posisina nampak sedengkeun leungeun kencana dipalangkeun di hareupeun dadana dina posisi nu rek nyakar rupana Oman keur nyiapkeun jurus kaduana nyaeta jurus nandean guludug ngagebah Manila nu dikombinasikeun jeung jurus jamparing bumi ngabelah gunung panona rancingeus ngawaskeun gerakan lawan hiuk panarajang lawan datang arah beuheung lop Oman dongko awak ngagiwar ka tukang saeutik berat leungeun kencana ngajamret leungeun eta makhluk nu nyolongkrong hareupeunana tapi can kebat Oman ngabado leungeun eta makhluk hiuk ti luhur sirah Oman aya sorabang bara nu ngahiup sing horeng eta leungeun kencana eta makhluk nu ngajius rek ngrekeb sirah Oman dina kaayaan anu samodel kitu Oman rikat narik awakna ka tukang atuh plos cekekan lawan teh ngarekeb angin mitra kaum dangu sanggeus leungeun lawan nyorongkrong hareupeunana teu talangke deui gep ditewak ku leungeun katuh Oman sanggeus kadua leungeun eta makhluk kacekel ku kadua leungeunna teu diengkekeun deui ku Oman terus dibedol ka handap bari dipapagkeun ku tur katuhu nu naek ka luhur hiuk cekuk walau tobat lenggak eta makhluk ngalenggak carehamna beunang ditotog ku tuur teu cukup tepi kadinya disusul deui ku gerakan balik notog kadua leungeun Oman ngalesotkeun cakelanana terus kadua leungeunna notog ngarah kana kadua panon eta makhluk leungeun Oman ngajius jeros wadaw tobat eta makhluk ngajerit cer getih mancer tina kadua panonna nu bucat akibat totogan Oman eta makhluk adug-adugan ngaluarkeun getih nu warnana beureum bari jeung hurung burahay kawaseuneu eta makhluk gogoakan bari nutupan kadua panonna nempok kitu Oman teh cicing kalayan sakiceup mahna nyerang deui ku jurus ngageding bumi ngagador langit sak gajeleng Oman luncat hiuk cedak keneung suku katuhuna ngetig kana suku kenca eta makhluk wadaw makhluk ngoceak deui bari rada dongko nahan ka nyeri nempo lawan dongko Oman milu nagog bari pok ngomong rasakeun ku sia ieu jurus ngageding bumi ngagedor langit boga ieu hea sak Oman namprakeun leungeun ka luhur hiuk ceduk ngagador dada lawan wadaw tobat eta makhluk mitra beuki tarik ngoceakna soloyong kedebut labuh bari nyuksru ampun manusia ampun eta makhluk kumaruru nempok kitu Oman teh jadi nyerang deui lantaran masih ingat talek ti guruna baheula yen teu meunang nandasa lawan nu geus teu walakaya padahal sabenerna mah harita teh Oman geus nyiapkeun deui jurus pamungkasna nyaeta jurus ngabetot pare ngadengkek mitroha pikeun ngelehkeun eta makhluk
manusia, kaulah nyerah. Kaulah ngaku eleh ka Andika. Ku kituna kaulah ngidinan Andika nabungan ratu kaulah. Ayeuna bentakeun heula panon kaulah ieu nyeri perih. Ceuk eta makhluk. Ku kaulah dicagerkeun mata Andika. Ceuk Oman bari ngusap mata duanana eta makhluk. Gerecem bray we beunta deui matana teh. Atur nuhun manusia, ayeuna Andika tuturkeun kaula, ceuk eta makhluk. Sanggeus kitu ngadadak ti handapeun taneuh di tempat eta makhluk cicing. Bijil haseup bodas semu hideung mulak ngabungkus eta makhluk. Beuki lila beuki kandel nu akhirna kabeh awak eta makhluk kabungkus ku haseup. Teu lila haseup ngipisan beuki ipis nu akhirna les haseup teh ngaleungit. Jelegedeg di tempat eta makhluk ngajelegedeg orai hideung sagede guguling horok. Sing horeng eta makhluk geus mindah rupa jadi orai hideung. Bari eulegegan pok eta orai hideung teh ngomong ka Oman. Hayu manusia, tuturkeun kaula. Ceuk eta orai bari ngaleor. Tetalangke Oman terus milu lempang nuturkeun eta orai. Nu luar leor muru ka jero guha nu leuwih jero leuwih geuman. Mitra kaum dangu, Oman terus lempang nuturkeun orai hideung nu terus ngaleor mapai jero guha. Letah orai elel-elelan bari sakali-sakali kadenge ngacios jiga sora gas LPG nu dicabut tina kabelna. Di saparat jalan nu kaliwatan ngajajar loba pisan orai laleutik nu ting kuliat, ting karayap dihandap jeung di luhureun rohang guha. Nempok itu cicing-cicing Oman mapatkeun jampe pangabaranana sangkan orai-orai nu aya di dinya teu nyerang ka manehna. Sriwedi banteng kalah nenggak singatulen. Da aing teu katetep teu hideup teu kasima teu kaparibasa. Da aing nu nangtung di karahayuan mau ngamuk datang sadu badak galak datang depah. Orai laki datang numpi orai ulang datang nyampainya aing nunggah gedeg sirana ngenge. Kitu cek Oman jero hatena. Kitu bae mitra. Ku kituna urang prungah. Guha teh beuki ka jero beuki lega. Malah mah mimiti ka tembong aya cahaya beuki ka jero beuki caang. Nu akhirna bray we aya hiji rohangan anu caang marakbak. Hiji rohangan anu lega kaayaan di dinya hurung mancur cahayaan. Di sisi kenca katuhu ngajajar rapih tangkal anggur nu buahna keur marejeunna mantak uruy. Di luhur guha ngajajar rupa-rupa hiasan nu ting karetip ditaretes ku inten jeung berlian. Dina kaayaan kitu teka nyahoan ti tadina hareupun Oman geus nangtung hiji lalaki jangkung badag bari jeung nu kangen ka manehna. Eta lalaki papakean karajaan teu beda jiga dangdanan batik madrim dina film Angling Dharma. Sing horeng eta lalaki teh makhluk nu tadi ngarupakeun orai teh nu ayeuna geus robah wujud jadi lalaki jangkung badag deui kawantu simbar dada pinuh ku bulu sawak-awak. Di hareup eta rohangan katempo aya panggung tina batu nu diamparan ku permadani pulas hejo carulang. Di sakuriling panggung ting arambai ku lambu tina sutra nu bodas nyacas dipapaes ku rupa-rupa kembang nu keur mejeunna mekar rupa-rupa warnana. Breh nyampak saurang putri nu keur diuk tina kursi jangkung nu pinuh ku ukiran nu dijieun tina emas murni 24 karat. Dangdanan persis jiga Susana dina film Ratu Raut Kidul. Pokona mah kabeh jigana film ieu mitra. Air rupana eta putri kacida gelis kawanti endah kabina-bina. Beungeutna gelis rancunit kulit koneng umyang tarangna teh jaman terangan. Halisna ngajarar paeh bulu panonna carentik panonna curuleuk irungna mancung kuwung-kuwungan. Pipina katumbiri bibirna jeruk sapasi gadona endog sapotong. Pokona mah gelis weh. Deuh sigana film Kama Sutra India.
Dina sirahna make mahkota nu ditaretes ku inten berlianting kartip nambah-nambah kagelisanana. Dina leungeunna nu ngagondewa katempo nyekel iteuk panjang nu huluna mangrupa naga. Jigana ieu ratuna yeuh, gerentes Oman dina mangsa harita. Sampurasun Gusti jungjungan abdi, nyanggakeun sembah pangabaktos ti sim abdi, ceuk lalaki nu aya di hareupeun Oman bari nyembah. Rampes Kanjeng Pati, sembah anjeun ditarima ku kami. Aya naon anjeun nepungan kami? Cek ratu sorana meuni halimpu mentak didengieun nu keur kasmaran. Ampun Gusti Ratu, sim abdi ngadeheus ka salira sejajajab anak manusia nu hoyong pendak sareng salira. Ditanya kitu Nyi Ratu tengah jawab omongan Kipati, tapi red panona nu cureleuk nempo ka Oman. Ari Oman diperong kitu rada marmir oge. Nyi Ratu terus mencerong ka Oman nu mimiti rada gimir. Aya hawatis nu nyulusup kana awakna. Hei manusia, saha ngaranna anjeun? Sarta rek naon anjeun nepungan kami? Cek Nyi Ratu sorana angger halimpu. Ampun Kanjeng Ratu, abdi Oman Surahman di kampung Legok Kenyenang. Kadong kapan abdi ka dieu saja nyuhunkeun tulung ka sarira panjenengan Gusti Ratu. Minta tulung naon jelema? Bade nyuhunkeun pakaya. Hah? Bade nyuhunkeun pakaya? Sangka naon pakaya? Sangkan abdi tiasa jantan jalmi beunghar nu seueur ku harta, bro dijoro, bro dijuru, bro dipanto, maksudna teh sanes dijoro. Joro mah anu pendekar ngangge masker teh joro tah. Cager. Nu benar sia maca naskahna bisa ditampiling. Cek Ratu ka juru dongeng. Maksud teh bro dijuru, bro tibat dipanto ngalahir di tengah imah Ratu. Kitu cek Oman ngedalkeun pamaksudanana. Lain deh. Cager. Oh gitu. Hei manusia, kusabab anjeun geus bisa hasil nepungan kami, jadi segala rupa pamenta anjeun bakal ditedunan ku kami. Ngan aya 2 syarat nu kudu dilakukan ku anjeun. Mangga Nyi Ratu, syarat naon wae eta teh? Syarat nu kahiji, anjeun kudu bisa muaskeun nafsu syahwat kami. Mun anjeun bisa ngelehkeun kami di luhur ranjang, tangtu anjeun bisa ngalengkah ka syarat anu kadua. Tapi mun anjeun eleh ku kami dina syarat nu kahiji, berarti anjeun teu bisa ngalengkah kana syarat anu kadua. Sabab anjeun bakal perlayan mahing pati di leungeun kaula. Mangga Ratu, mangga. Cek Oman ngajawab meuni sigep ngajawab nu kitu mah Oman teh mitra. Syukur ari anjeun sanggup mah. Gara buktikeun lamun geus nepi kana waktuna, gara buktikeun. Mangga Putri, mangga. Dupi syarat nu kaduana naon Gusti? Tah, ari syarat nu kaduana anjeun meunang make jeung ngagunakeun harta banda pamere kami sasukana. Naon we kahayang anjeun dina haliah dunia bakal dicomponan ku kami. Tapi ingat, sagala rupa kabeungharan anjeun ngan saukur tepi ka umur anjeun dincak 70 tahun. Sanggeus umur anjeun 70 tahun mah sagala rupa pakaya anjeun bakal dicokot deui ku kami. Kaasup jeung raga anjeun. Kumaha? Anjeun siap narima syarat nu kadua? Manusia? Cek Nyi Ratu mungkas omonganana. Mitra kaum dangu tanpa mikir panjang deui Oman nyaluyuan. Kalayan tatag manehna pok ngomong. Mangga Nyi Ratu. Abdi nampi sareng siap mayunan syarat ti Kanjeng Ratu. Oman ngajawab tegas. Alus. Ayeuna ayo anjeun gara siap-siap. Urang ngajalankeun syarat anu kahiji. Tapi sancana anjeun kudu bebersih heula. Mangga Kanjeng Ratu, abdi saja ngiringan. Mitra kaum dangu heuleut sawatara lilati harita, torojol pating torojol para dayang. Terus ngajak Oman ka hiji tempat nu mangrupa sumur, nu caina herang ngagencelang. Sanggeus kitu mah Oman dipandian ku dayang-dayang eta istana.
Mitra kaum dangu beres mandi geus nyampak kadaharan ngareunah lengkep jeung buah-buahan minangka cuci mulutna meureun. Samalah mah aya oge endog hayam kampung, endog bebek lengkep jeung maduna. Beres dahar oman terus dianter ku dua urang dayang muru ka hiji kamar. Barang tos tepi di hareupeun panto kamar, bray panto kamar nu dijieun tina batu black opal teh ngagebray muka sorangan. Sup oman asu. Sanggeus oman aya di jero kamar, panto kamar nutup deui ku sorangan. Ninggalkeun oman ngan kariduaan jeung putri siluman oray nu keur diuk di gigireun rancang. Kalayan geus ganti pakaian, make daster sutra warna bodas nu kalintang carangna. Tete lapisan laka kelekuk awakna di sajeroning dasterna. Belanyeh nyiratu imut manis nu pinuh pangirut bari nembongkeun huntuna nu bodas lir ibarat gula gumantung. Buukna nu hideung meles galing muntang lir ibarat ombak banyu ngarumbay semet bujurna nu dempok piola. Cangkengna nu lenggik papanting di papaes ku tali daster sutra warna bodas. Saterusna nyiratu ngagupayan ka oman. Nyiratu ngagupayan ka oman nu keur olohok mata simeuteut. Yap ka dieu hei manusia. Ayo gara laksanakeun syarat nu kahiji ti kami. Cek nyiratu bangun manja. Sorana bangun anu ogoan. Hawa birahi mimiti karasa ku oman. Jantungna ratug tutunggulan dadana ngaguruh deg-degan. Sarnud nud di handapeun bujal oman karasa anu nyenud. Oman mikir jurus-jurus naon wae nu bakal digunakeun pikeun naklukkeun Nyimas Ratu. Sanggeus kapilih jurus-jurus nu bakal dikeluarkeun nyaeta jurus selempang bedil nu bakal dikombinasikeun jeung jurus entud manila. Jeung jurus oya golodog nu bakal dikombinasikeun jeung jurus gerayam nilam. Dipungkas ku jurus bangkong heulai nu bakal dikombinasikeun jeung jurus entep sendok. Jurus entud hayam moal dipake pasti moal meunang ngalawan nu kieu mah. Kitu cek pikir oman dina mangsa harita. Sanggeus dirasa cukup persiapanana teu poho oman maca doa. Geus kitu mas sabarut oman narajang nyerang nyiratu ku jurus bubuka nyeta jurus kaboedan ngudag mitoha. Barang serangan oman geus tepi di papagu nyiratu ku jurus bakakak ngampar. Saya keburu kulitik dua makhluk nu ayeuna geus kahiji badan terus tarung ngambah sagara kanikmatan. Belap ku lambu ranjang nutup poek nu keur tarung teka tempo deui nu kadengengan saukur sorana hungkul. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula di handeuleum hieum geusan sampuraneun cag urang tunda di hanjuang siang geusan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun di wadahan cupu manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.